Fadli jeung haji awal nazim kuring teh ngimpi di akhir bulan Rowah ngimpi ke Mekah bebejalah ka adik-adik kula jaka haji ngimpi ke Mekah ku jelas eta kaluar ti Jabis ka Haram geus bae langsung Ramadan menang sabaraha poe Ramadan duka 5 duka genep jol bae aya Haji Sufari jeung kitu putra Kiai Bukhari ti Pandeglang hayang buka bersama atuh buka bersama bae jak kula mung bage buka bersama bae jeung santri aya 300 meleuwi meureun dengan santri di luar kula jero atuh bersama bae sarua bae kula mah jeung pamajikan jeung anak bersama dina waktuna bareng sih beres buka janji jana nyarita jadi kiai cenah kula ngaberangkatkeun kiai dijawab teu ngajawab saeutik-eutik acan ngomong deui datang ka 3 kali teu dieuheuhan teu dihenteuan cicing bae kula mah geus beres menang 2 poe Ibtaul jannah la ilaha illallah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillah kersaning Gusti urang dina minggu ieu amprok deui sakumaha biasa ngalaksanakeun tugas mulia yakni thalabul ilmi dina mingguan nu salila ieu libur 4 minggu alhamdulillahirabbil alamin tenang asana libur kegiatan aya ge nu nanyakeun hanjakal tukang dagang doang aduh cenah ieu prai nu teu dagang mah biasa bae tapi teu kitu aya anu memang hayang ngaji bae teu ngaji teh teu betah ku sebab jelemana meureunan pagawean dagang teu boga modal haju weureunan geus kolot ka mamana hararese duit teu boga ni ngaji cek ngaji teh pelampiasan oh masalah sih daripada ke puncak pelampiasan mah ngaji malah mah tas ngaji ge teu balik lohor asa ngaji teu balik we datang ke pemajikan ge leungit teu oh ieu ngaji pohara amat cek batur mah geus baralik nya mah getol amat jeung saha ngajina tah sakali deui alhamdulillah sabada perjalanan ibadah haji di awal berangkat tepikeun ka balik teu aya halangan naon salamet tur sararehat bahkan timbangan awak nambah lalintu ngadahan daging onta meureun di ditu jan nilah kuluba kegiatan di ditu berang penting kegiatanana eueuh deui walti ka masjid we toaf teh sajam asana angel sajam toaf teh mun dihandap mun rada deukeut kurang mun di luhur sajam setengah atau mungkin mun lalaunan 2 jam dihandap toaf sajam waduh cenah jagan angel toaf di pasar mah jam 7 datang ke jam 11 sakeureung mah perasaan 7 8 9 10 4 jam
teu anggeus tawaf di pasar can kabeli kabeh isukna tawaf deui salila di Mekah lobaan tawaf di pasar batur tapi eta mah kurang ditu kula mah milu doang ya Allah ya Rabb jadi beda rantea resep ai di Baitullah mah teu resep ai di pasar resep jadi ku resep mah moal aya ngeluh moal aya capek ku resep mah jelema main catur ti magrib datang ka subuh teu tunduh ku sebab resep coba baca Quran paeh di dinya sana digotong bisa sebab resep tapi dibalikin aya jelema resep baca Quran ti magrib datang ka subuh atuh masalah nyana resep main gapleh atawa catur atuh teu betah jadi kumaha karesep aya jelema nu resep tawaf deui beres tawaf deui teu capek lantaran resep di dinya ruhna dibere tawaf di pasar teresep sebab nyana tersepeun kana barang-barang dunia ieu ge urang ngaji tah di jam 8 eureun jam 10 nu resep ngaji mah kurang pan aya nu teresep ngaji mah neuleuhan jembe nyinggung kiai angel atuh kiai eureun demo nyana tak kumaha karesep-karesepna urang jeung awewe pamajikan urang betah jeung awewe lantaran bogoh jeung kabogoh atawa jeung pamajikan atuh ngobrol jeung pamajikan ti isu kabeurang betah tapi urang boga pamajikan urang teu bogoh ka pamajikan atuh kos urang ngarendeng jeung kebo itu teu betah teu jeung kebo urang teu betah piteuk belu aya pan teu betah aya keur carita ka betah maksudna dongeng kitu teh naon ragap diri urang betahna di mana mun cicing di masjid sabaraha jam betahna mun cicing di hareupeun TV sabaraha jam betahan mana jang ngukur pangkat urang teu kudu ku batur ku urang we ukur jaing aya di hareupeun TV mah ti isu kabeurang teh betah kunaon aya di masjid mah sakumaha aya pakuan sakumaha aya paku masyaallah aya naon geus ukur ku urang kitu keneh babacaan kunaon aya maca Quran mah teu betah maca sholawat mah teu betah tunduh kunaon ari WA-an be nya aki-aki goblok kuat rohna didinya mun paeh neraka eta ulah sok nyeleuk ka dia tuh biasa bae sih masyaallah kan bangun nyahoeun teh kitu tah roh urang di mana ukurnya geus kolot urang betahna di mana nu dibabawa teh ku batur teh tasbih ieu mah nu dibabawa teh tipileutik lain HP tipileutik dibabawa ka wawara roh urang di dinya ya masyaallah tafakuran ku urang geura aya naon di diri urang sok aya nu can betaheun ngaji aya naon ieu aing awak aing teu betaheun amat ngaji coba tanyakeun ka awak urang aya naon sih di diri urang tika ngaji teu betah nyaritakeun hukum-hukum Allah sedengkeun urang deuk balik ka Allah urang asal nanti Allah diurusan ku Allah hirupna ge nu Allah boga daya jeung upaya ti Allah kuari urang ngajauhan Allah sedangkan urang bakal balik ke Allah tanya awak urang sia goblok awak
kunaon teu betaheun amat lamun nyaritakeun kredit haram teh maneh hayang di halal-halal tolol amat sih goblok si awak. Ih goblok-goblok ge pan motor dipake ngaji teh nang kredit teh. Kumaha ya Allah goblok si awak. Goblok-goblok urang ulah ku batur. Ku urang goblok si awak, tolol si awak. Kadengen ku anak, ji abah jadi kieu. Abah jadi kieu ku hari kurang obat masalah ya. Horegadan hebat cak anak teh hebat ke horeg cak sara mah bagus gak goblok-goblok diri. Tolol si awak salat mah buru-buru inget ka dahar ai keur dahar tilok inget ka salat goblok si awak. Kitu-kitu ku urang tah awak urang tah. Masya Allah. Nah dibulak dibalik abeh urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala berangkat ka Madinah heula 8 poe di Madinah komplit alhamdulillah sejuk tentrem bersanding jeung khairul khalaik jeung afdalul makhluqat urang asa aya di gigireunana masya Allah salat asa bareng jeung Kangjeng asa aya di gigireun nikmat perasa anu Kangjeng teh boga syafaat bakal nulungan jaga di akhirat manzar gobri ba'da wafati sahaja lemanu datang ke kuburan kaula sabada wafat kaula wajabat syafaati wajib bakal menang syafaat kaula beuh urang aya di nagara Kangjeng indah salat intikaf maca shalawat mantep beres di Madinah terus ke Mekah ngalaksanakeun ibadah haji ihram wukuf Muzdalifah Mina selesai haji langsung ka pelataran haram didinyalah selama 10 hari jadi jumlah 30 poe di Madinah 8 laksanakeun haji di Mina 10 hari transit kemudian di pelataran haram di Zamzam 10 hari pula dipapagu puluhan bahkan ratusan manusia di antara nu mapag atuh keluarga boro-boro nu di dieu sono nu di jauh ge mapag di antarana eta nu di Jogja mapag ngendong malah di dieu panggih beuting ngobrol di masjid dahar bareng isuk-isuk pamit nyana perbo ngobrol deui sakedeung tanda-tanda baliklah ke Jogja terus Kemis malam Jumat masih yasinan keneh jeung santri 1:30 karasa sesek dibawa ka dokter lempang masalah jadeukeut terus diimpus isuk-isuk sehat biasa nyarap ngobrol tapi nyana yang balik geus kenyeri cek dokter cek heula bagus cek dokter ya tunggu pemulihan akhirnya menurut dokter ya nanti setelah pulih boleh pulang geus hampir menang pulang kira ya kalau belum kasih pulang istirahat sare lep sare teu hudang-hudang terus tangka jam 3 Jumat
ninggal lah umur jadi minantu Abah anu kadua kahiji Haji Sofwan tinggalkeun nu kadua ieu Haji Muhadi Zainuddin LC keluaran Madinah nyen pondok pesantren termodern di Indonesia pertama sebab santrina nya nama mahasiswa hungkul teu narima bangsa di luar mahasiswa. Pondok pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin jadi nu sekolah di UII, di UGM, di macam-macam universitas tah nyantri di dengan harapan kelak ketika jadi pejabat, jadi bupati, jadi gubernur nyana bisa mawas diri. Loba geus muridna anu jaradi pejabat di antara nu geus jadi bupati. Alhamdulillah berbeda. Nah, etalah harapan anak. Tak kamari maot dengan sekitar umur 66 tahun. Nah, maot eta mapag heula. Manta kurang bacakeun Fatihah. Khusus yang pun adi di Jogja Kiai Haji Muhadi Zainuddin mudah-mudahan diterima iman Islamna dihampura sakabeh dosana segala rupa kahadeanana diterima ku Gusti Allah caangkeun dilegakeun kuburanana diberi kanikmatan kubur bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Padali jeung haji awal nazim kuring teh ngimpi di akhir bulan Rewah ngimpi ke Mekah bebejalah ka adik-adik kula jaka haji ngimpi ke Mekah ku jelas eta kaluar ti Jabis ka Haram geus bae langsung Ramadan menang sabaraha Ramadan duka 5 duka genep jol bae aya Haji Sufari jeung kitu putra Kiai Bukhari ti Pandeglang hayang buka bersama atuh buka bersama bae jak kula mung bage buka bersama bae jeung santri aya 300 maleui meureun dengan santri di luar kula jero atuh bersama bae sarua bae kula mah jeung pamajikan jeung anak bersama dina waktu bareng sih beres buka janji jana nyarita jadi kiai cenah kula ngaberangkatkeun kiai dijawab teu ngajawab setika-tika ngomong deui datang ka 3 kali teu dieuheuhan teu dihenteuan cicing bae kula mah geus beres menang 2 poe titah moto goyanna keur ngaji ge di dieu jeung budakna foto bisa pira moto atuh balik deui ka majelis geus bae menang 3 poe di dinya urang nyeun paspor cenah ji beneran teh ieu tuh beneran nyeun paspor ti dinya leng kabar berita jadi tante si ka Mekah masalah guys kula mah padahal mimitina loba nu nek ngaberangkatkeun teh di Tangerang BG aya 2 aju di Jakarta aya henteu ieu mah ku sebab diawali ku ngimpi besi isyarah ti Gusti mandak cicing bae ge kumaha bae buktina lantaran ngazam ka Mekah teh 5 tahun sakali ge ti almarhum keur ngadoa Baitullah tahun 90
ngadoana jeung ulah unggal tahun pan sia mah magahan ngaji geus 5 tahun sakali bae. Oh tuh ngadoa 5 tahun sakali minta ka Gusti. Alhamdulillah diijabah bae ku Gusti. Geus azam teh tahun 2012 ngan meunangna tahun 2013. Lantaran loba nu milu kumaha bisa tahun 2012 loba nu milu di dia ahli-ahli jamaah nu nyaho daftar bareng Haji Pendi, Haji Firdaus, Haji Hayatami nu sok dieu bae, Haji Pamuji nu sok babarengan jeung kula marilu deui. Tah marilu bahkan marawa pemajikan jeung babaturan-babaturan ana haju di Garut deui rombongan itu mertua. Teteh pemajikan, adik-adik pemajikan marilu aya genepan nah. Marilu meunangna 2013 atuh mundur kula lantaran nyana hayang bareng jeung kula. Mundur kajian geus eueuh masalah. Ieu mah ngimpi. Karena ngimpi ajuk kos kieu kajadianana aya nu kaberangkat. Di awal aya 4 unggal tahun di 2 tahun ieu aya nu ngaberangkat hayu bareng termasuk aya 2 PT nu endek ngaberangkatkeun kula termasuk Tangerang hiji Jakarta hiji. 4 tahun ka tukang mah di Jakarta datang kabeh jeung bos-bosna urang India. Salah sahijina urang India hayang bareng diberangkat teh lah teu bae pokona. Ieu mah kulantaran awal ngimpi bisi isyarah ti Gusti ngajawab teu heueuh jeung teu na. Tapi terus we moto mah hayu bae nyieun paspor mah hayu bae. Datang ka Sawal batur berangkat kula mah can meunang kabar. Can meunang kabar bae. Ih, atuh berangkat bae alhamdulillah henteu bae masalah. Dina hate teh kumaha Gusti bae. Berangkat bae atuh hayu teu berangkat bae atuh masalah kitu bae di jero hati kumaha Gusti bae. Tapi Sabtu kamari ye 2 Sabtu berturut-turut manasik ji manasik mah kozuneuk berangkat ja manasik. Sabtu kedua dibere tas tapi jangan dibere surat paspor ke naon teu suntik henteu ditawaran dek suntik moal lah moal disuntik. Coba ke Mekah tadi suntik bisa tentu tadi suntik geus beres batur geus ka marga berangkat kula mah nanyakeun teu naon dengan nyana bae ngalaporkeun can meunang pisa terus batur berangkat deui kula mah di bejaan deui can meunang batur berangkat deui geus ngaberangkatkeun sabaraha urang bawa kula mah mentak ditaranya ku dulur-dulur boh ti mertua boh ti dieu boh ti rekan-rekan atuh aing can aya kumaha engke bae. Tapi kamari keputusan alhamdulillah geus aya 70% meureun insyaallah poe Minggu hareup berangkat. Jadi poe Minggu hareup insyaallah kula berangkat, kemudian masih ngaji kene tapi bab berangkat dan can jelas. Hiji can dibere surat. Ieu mun ke bandara, mana suratna? Eueuh, atuh deuk ka mana balik deui, atuh balik deui Kang. Kula bangges di bebeja betik bari besi ke bandara je balik deui, ulah diseungseurikeun. Apa masalah ya kumaha Allah bangges ngagerakeun di kula nganasehatan ka jamaah-jamaah nu bareng jeung kula urang mah tenang bae pasrahkeun geureuh ka Allah. Cenah berangkat bener-bener nasib kudu berangkat. Cenah henteu atuh balik deui bae di jero kamar jeung pemajikan 40 bae ulah kaluar-luar. Asana kaluar-luar reuneuh tah pemajikan. Pas kitu dongengna jadi hari ngomong manggeus Minggu hareup jamna encan jelas aju surat nage encan ngan dek dibatalkeun ulah cak ituna nanti akan ditandatangani berarti geus aya tanda-tanda
bakal berangkat jeung geus diterima geus saya di meja penandatangan pisah tadi nama di luar baik kuari geus tadina dihandap baik kuari geus ka luhur meja tinggal nanda tangan doang mun nyanda teu paeh ka tanda tangan tah masyaallah ya eta barang gulanya horeng lalakon haji teh muringkak bulu tadi nama teu pati nyaho barang asup ka dieu sok dibere beja horenganan kos kitu nya masyaallah kuari ya kuari jadi kuari teh atuh anu bisa nyogok gede berangkat anu teu nyogok mah kadang-kadang teu berangkat mentek bebeja ka dieu nu boga PT Uswah Hasanah Kiai mun nyogok ieu berangkat tapi mun teu nyogok ditandatangani cepet mun teu nyogok ieu wallahu alam maning wallahu alam ji pan cenah Kiai kumaha kajeun coba hayangnya ulah nyogok coba lantaran jamaah 170 jeung anu babaturan aya 400 plus keneh saurangna mun nyogok teh minimal 5 juta minimal nyogok teh 5 juta aya nu sampai 10 juta eta teh keputusan menteri agama na eta kos kitu jadi kali 170 jamaah berarti saeuheun mun kali 400 jamaah 2 cek urang geus pasrahkeun ka Allah ulah nyogok coba mantak rada lambat lantaran teu nyogok batur nu nyogok teu nyana bebeja mun ieu nyogok kuari nyogok isuk geus tanda tangan aya ulah lah cek ulah coba hayang nyaho kumaha diperketkeun bae geus aya nu geus nyogok 15 juta aya nu geus 20 juta nyogok atuh bisa gua lancar tapi aya nu geus nyogok 15 juta ge encan keneh bae deui encan keneh menta tambah deui jadi adu tawar kuari mata sogok menyogok teh alhamdulillahirabbil na'udzubillah min ya haji teh kos kitu teh haji di Depag boro-boro di Depag pusat Depag kabupaten coba mun teu nyogok tek ceuli ngadenge ti calon dirjen haji teh besan abah urang Jogja rencanana tahun ieu tasajian ieu bakal diangkat jadi dirjen haji nu kudu nama ayeuna ngan encan ditandatangani ku menteri nu mantak henteu ditandatangani cak menteri minta 500 juta embung dulur kula nu di Jogja turun 300 juta tetep kekeh embung bae saya mah kalau pakai nyogok enggak kalau enggak nyogok silahkan kulantaran teu nyogok nu aturan tahun ieu jadi dirjen haji ieu tahun ieu pisan ieu nu surpaina ge nyana ka ditu nu utar atur di Mekah di Madinah na ge nyana segala rupa lantaran teu nyogok datang ka kuari can ditandatangani sebagai dirjen haji wallahu alam kadituna mun nyogok ayeuna keneh mun teu nyogok henteu bebejalah ka kula melalui telepon awal kula ka Jogja cek kula jangan ulah geus lah apa artinya apa jadi dirjen kalau masih sogok penyogoknya na cicing tadi ndek meureun ajun teh kula ka Jogja waktu nikahkeun alo nah ngobrol lah penuh tentang urusan kos kitu nah iyalah datang ka kuari can ditandatangani padahal nyana sangat rapi jeung nyana boga rencana perbaikan iyalah masalah haji orenganan kos itu mun urang ngobrol jeung bangsa pagawe haji arempuk babari kos masalah teh barang prak bae di lapangan bermasalah cucuk mulu gede cucuk na gitu bae anu kadinya teu kena cucuk
kena cucuku lagi hampir kena cucuk deh. Jadi makar carita orang kos gitu urusan haji teh. Indonesia teh kos gitu. Eta cacak-cacak urusan haji. Komo nu lain urusan haji. Geus bisa dibayangkeun ku urang. Ya makar carita we kabagusan pemerintah urang teh kos kitu, bagus jasa rapih jasa. Kemasanana pohara hebatna, nu penting mah make sogokan. Kayak gitulah. Jadi jang tahun hareup kuari geus dijual. Nu jang tahun hareup teh geus dijual. Jadi lamun kuari teu meuli tahun hareup hese deui. Terus ugal tahun dijual berani sabaraha. Alasan pemerintah Indonesia ger waktu kamari ieu hese lantaran cenah pemerintah Saudina mempersulit. Tari heula ka Saudi PT-PT teh. Ternyata orang Arab ngomong kieu, kenapa sih dipersulit di Indonesia hebat jasa babar jasa orang di Arab. Duta tadina didengung-dengungkeun jeung diomong-omongkeun ku pemerintah Indonesia justru sulit di Arabna. Kadar itu nyana ngobrol langsung. Ternyata babari jasa malah aya potongan-potongan urang makin loba jamaah makin aya potongan babari. Bahkan nyana ngomongkeun saya sudah menawarkan ke pemerintahan Indonesia karena Indonesia terbanyak jamaahnya, fasilitas buat orang Indonesia sebelum negara-negara lain Indonesia dulu ring satu nih terdekat ini sekian kunaon tidak raek nyana Arab ge gode kepala taka orang Indonesia boloon endahan milih nu di handapeun gunung nu aki-aki mah paeh di jalan. Eta nya gideug bae orang Arab teh gideug bae masyaallah isi Indonesia cek nya otakna mafimuh cek nya. Tidak punya otak. Mafimuh urang mah masih muh meureun. Orang teu boga otak didengkul cek nya otak Indonesia mah. Urang diisin-isin ku urang Arab. Isim jasa. Nah iyalah masih keneh bisa seserian tapi menteri agama di hareupeun urang. Depak di hareupeun urang masih kena bisa seserian seperti etalah kaayaan. Kula ngobrol teh lain jeung jelema leutik pidir jeuneuh nu sababaraha taun jadi bendahara haji. Besan abah almarhum teh anakna jadi di gitu bendahara haji. Selama sababaraha taun terus sebentak aya kababarian urusan haji nyana siap budaya kesulitan. Tapi tahun ieu mah bingungeun nya lantaran menteri agamana kos kieu. Entak kukulang ke di antara jamaah di dieu aya nu dipilih meureun engke deuk dijadikeun menteri lah kukulang. Itu diturunkeun ieu jadi menteri. Mun teu bisa di itu menteri pasar bae atuh. Sakjana babari meureunna. Nyonggok ge. Can pugu we leutik mah. Aduh Gusti Allah mah. Ieu Indonesia. Eta manggis gitu be jadi Allah nang Allah kabeh hakikat nama keur nembongkeun kabokbrokan pemerintah Indonesia kos kitu bokbrok jasa. Jadi urang ayeuna ulah kabawa bokbrok atuh lo kudu loba sabar kudu loba temah. Di saat-saat bokbrok urang kudu nemah jeung kudu sabar. Hilaku ummati fi yaddi gulaimatin rusakna umat kaula aya di leungeun budak ngora sufaha anu barodo bongan nagara ieu dipasrahkeun ka budak ngora anu barodo kos kitu buktina cak Kangjeng Nabi lain cak kula. Laku ummati fiyaddi gulaimah aya di leungeun budak ngora gulaimah. Budak ngorana nu bodoh tentang negara, bodoh tentang birokrasi berarti bodoh tentang agama. Qabla dituna hilaku ummati fiyaddi gulaimah Quraisy. Aya deui kabladituna hilaku ummati fiyadim roatin rusak negara lantaran dipasrahkeun ka awewe. Kos kitu geus pokona mah.
ternyata pan kiaina anu milih mentak kudu mah hakikat mati Gusti Allah urang bisa neuleuh ku mata urang langsung kabokbrokan bangsa Indonesia. Banten teh sabenerna mah kudu dikebalikeun tapi ternyata konstitusi sampai saat ieu masih can aya keputusan. Suara terbanyak adalah suara WH tetapi kunaon atuh berita masih simpang siur. Lamun ku urang ditelepon di mana-mana WH tapi sampai saat ieu can aya keputusan. Mudah-mudahan ieu negara urang dipimpin ku neujreug kudu bener kadanan sa Indonesia tu sabanten. Nah ieu geus ieu mah ya sakedeung deui bakal pilkada teh naon kalah ngomong jeung urang ketos bae teu paham bae pilkada teh padahal naon meureun eta teh ge bakal aya kepala daerah bupati nu urang pantaun ieu hengse ieu mah beusi aya nu endek daftar ti antara jamaah nu hayang jadi bupati siap bebe jaka kula urang ieu nagara sorangan Aikis kos karari nu bakal dipintonkeuna anak Pak Isbet nu awewe bejakeun aing mah moal ngadukung salila awewe moal lalaki ge mun ti Golkar mah moal greget jasana kitu mah pokona mah geus bejakeun ulah wani-wani urang Golkar ka imah geus sakitu we greget jasa di jaban baheula kula mah ka partai Golkar teh pan cenah kiai kitu amat buat teh henteu ku ari mah leuwih jero guru aing hancur ku Golkar, kawauh aing hancur ku Golkar, kiai nu ku aing didambakeun hancur ku Golkar. Aing teh nyeri nu sabenerna mah ku tangkorak sia. Goblok meureunana. Penghancur teh. Kurang kumaha di Banten mun dihitungan aya 5 kiai besar hancur ku Golkar teh. Goblok da Golkar teh. Di Garut di ditu aya 2 kiai goblok da Golkar hajur. Bandung aya 3 termasuk salah sahiji babaturan kula ajur ku Golkar. Kuari ge ulah disangka henteu ngajurkeun ta Golkar. Entak besi boga tatangga nyana aya di partai Golkar palian. Terus kitu bae pokona. Agama ieu ajur-ajuran ku Golkar mah kadang ku Cilisia. Pra kiai na ka Golkar boloon. Kiai aing moal ngaji deui cenah minggu hareup mah. Sobodo sia aing nita henteu ngaji ka dieu. Teangan ku sia kiai ka ditu nu akur jeung Golkar sia tadi itu. Emang balener gitu kiai Golkar. Curig kabeh tah mah. Kunaon atuh sia sok batah hate teh pareum-pareum teuing masyaallah. Teu kudu dicaritakeun jelema-jelema di urang kiai nu asup ka Golkar ajur-ajuran santri arareueuh pangajian bubar sugih henteu pan nyana tinggal udeng-udeng we gede eta pan ajur ku Golkar teu karasa mentak gregetna ka Golkarna masyaallah mentak kula mah embung geus kamari geus ngomong ka babaturan si itu teh DPR Golkarnya ulah diajak ka main tapi nyana nyolonong mah atuh Allah saya nyolonong mah kan mun bisa ulah deh geus kan teh hayang wauh jasa aing ieu mah bebeneran sebenarnya lagan bos ya aduh geus greget we pokona ka Golkar gitu bae teh mun aya calon di Golkar ulah dibawa ka ieu leuh cenah aing mah teu ngabutuhkeun ka kieu aing deui leuwih teu butuh ka sia teu butuh ka aing komo aing geus papegatan ti dieu keneh datang ka akhirat itu bae geus titik teu ngaku bae pokona geus ya aing teu ngaku ka sia heuleuwih ti heulaan aing teu ngakuna ka sia tibatan sia teu ngaku ka aing leh cenah sia mah sombong aing kajeun sombong pelebah dieu mah embung bae pokona mah sebab kiai-kiai guru-guru aing jeung kawawu aing ajur ku Golkar sedih ieu hate nu tadina aya pangajian rusak pangajian aku Golkar tadina boga santri ndeu kumaha atuh ngadoakeunana lamun geus kadahar duit Golkar we sarua jeung dikulub beuk kabeh duit Golkar ku masyaallah eta mah geus duit Golkar mah meureun seuneu jasa meureun nya
Seuneu jasa meureun. Cenah kieu ngaji ka dinya ieu perlu ye. Aing kan teu neuleunan naon urut nyanana tah sabaraha kiai emang teu sedih gitu. Bu muridna jara di kiai ku ari di Tangerang baheula didatangan ku tangkorak Golkar eta ya Pandeglang aya 2 di Tangerang aya 2 5 kabehna Serang hiji geus ku dicaritakeun ngaranna masyaallah pangajian gede santri na ratusan komo nu leutik mah teu ku dicaritakeun tah mah geus paeh jasa tah mah eta mah nu gede tah mah nu 5 mah nu leutik mah tah mah wujud Kang Adam ku ari teh sarua jeung kamang-mang we tah mah lelempangan teh gitu. Aduh, pantiga sedih doang orang. Aduh, ieu teh kiai elmuna ka mana, korepna ka mana. Saha nu ngancurkeun Golkar. Mantep ke otak pikir atuh sia kunaon asup ka Golkar heran aing mah. Idih. Ikir cerita napak tilas baheula sarua ku ari ge leuwih jahat malah. Leuwih bener. Sekali deui besi aya boga tetangga anu asup ka Golkar ulah dibawahan. Kalian. Barang si analian maka aing bae deui. Kita ku kiai cenah. Kalian ge lain jelemana. Kalian ge kalian pangaruhna ulah milu maksudna. Jahat jasa. Ieu kuari anu ngancur-ngancurkeun negara urang Golkar coba ge. Koruptor-koruptor teh anu tatarina timbul di Golkar, pindah doang ka partai ieu, partai jelema mah atuh Golkar. Eta keneh. Pilkada sing hade nu rapi jelema nu ngosok bake kopiah pilih asana ieu. Kuari geus kadanya jelema rake kopiah bae mancrit ujianna nu kopiah. Ulah konde atuh masyaallah jeung ulah di Golkar tersep ngaji naon gara ieu gua dieu aduh Gusti Allah ilam yakhtar andai kata ieu budak teu milih indung atawa bapa ketika pepegatan Zaid jeung Sarwiti ieu anak nu ngaranna Khalid teh milih ka bapa henteu milih ka indung henteu ai tadi mah milih ka bapa bikeun ka bapa milih ka indung bikeun ka indung mun milih kaduanana koclok kuari mah teu milih duanana mafhum tinu tadi kumaha lamun eta Khalid teu milih ka bapa teu milih ka emak fa ilam yaktar fal ummu aula bikeun ka indung lantaran indung mah leuwih deudeuh jeung leuwih nya wakil tapi cek sakaol mayukra'u dikocok bae diundi bae eta ki Khalid teh di antara indung jeung bapana mana nu kaluarna mun nu kaluar indungna bikeun ka indung mun nu kaluar bapana bikeun ka bapana lantaran nyana teu boga pilihan kudu dikocok kabeh adil sebab mun dibikeun ka indung bae tetep bae di bapa aya nyungkelik mun dibikeun ka bapa di indung aya nyungkelik geus supaya adil. Nah ieu dikocok bae mana nu kaluar teh bikeun budak kadinya jang ngurusan teh lain sakadar ngurusan ngising jeung ngisangna dahar jeung bakena lain tapi masa depanna ieu budak ngadidikna kena bisaeun maca Quran kena pahameun bab agama tah eta masa depan etalah nu paling penting teh di mana ieu budak teh. Kuari geus saya di bapa ngaran Zaid atawa di indung ngaran Sarwiti cuman walau aroda ai praktea boga maksud ahaduhuma salah sahiji di indung bapana saparo hajatin kana ngalancong hajat boga kabutuh dek ka Singapura ieu teh boga kabutuh dek ka Malaysia boga kabutuh dek ka Surabaya
sedangkan ieu anak teh aya di bapa ta eta anak ulah diantepkeun lantaran nu dimaksud teh ieu supaya terurus kanal waladul mumayyiz wa ghairuhu ma'al muqim hatta ya udah dikeun kanu mukim teu ka mana-mana datang ka balik deui Khalid milih ka bapa atawa Khalid dikocok antara bapa jeung emak teh nu kaluar bapa geus kuari aya di kawasan pengurusan bapa aitrak menang sebulan atawa 2 bulan bapana boga kabutuh erek ke luar negeri ke Malaysia ka eta teh si budak ulah diantepkeun dikeun ka indungna nun teu ka mamana datang ka balik deui sabaraha bulan teh bapana saya di Malaysia ternyata 3 bulan balik di Malaysia karak cokot deui atawa indungna di indungna ieu teh budak teh ku ari teh indungna walah waweuh da ditinggalkeun ku salakina nu neangan maisha teh sulit jasa di pabrik di urang teh ditarima di Jakarta teh ditarima sedengkeun kebutuhan mah aya keur dibuka ku ari masalah TKW teh di Korea di Thailand nah ieu manehanana daftar ka ditu ka Thailand anak ulah diantepkeun dikeun ka bapana pengurusan anak nyanana bleng ka Taiwan ka Thailand atawa ka Tai bangsa kari itu bae eta Taiwan Thailand Taipei gitulah carana supaya ulah terbengkalai jadi budak teh boga perasaan aya nu ngurus masyaallah saparona kletin atawa berharap boga karep salah sahijina indung atawa bapana ieu teh saparona lah pindah indungna mun aya di indung ta ieu fal abu aola atawa aya di bapa pindah saparonak latea terdesak situasi model gempa terdesak situasi tsunami tergesak situasi politik diubrak-abrik maka manehanana pindah na ieu anu berkuasa nu leuwih hebat pal abu aula bapa leuwih utama pengurusanana atau memang iya mah erek pindah mencari nafkah ye di Jawa Tengah erek ka Tangerang lantaran bejana can aya cinglu dibuka kadar ieu nyana ternyata barang datang ka dieu geus aya yayasan horeng asup teh asup da lain cara baheula mah ditampung di pabrik teh mudah teh kudu bake mayar ieu mayar itu ku ari mah geus aya uang jagoan di dinya teh kudu kabagian nu boga yayasan LSM teh atas nama lurah teh pengamanan teh dihitung-hitung kudu aya 3 juta puguh nyana deuk digawe di ditu ge teu boga duit ka dieu diperet kudu aya 3 juta masyaallah batur anu kesanganana nyana anu ngarokokna geura paeh ge coba ge eta 3 juta meulem nyana ajeun kumaha ieu emang kumaha mlejajang kieu mas dari mana saya dari Jawa Tengah mau apa ke sini mau cari makan ikut numpang aja di sini mau lamar kerja ya iya ada beritanya di sini cinglu katanya ya udah saya bantu aja ya nih atas nama saya udah kesono dibantu oh barangnya nangis digawe teh neangan terima kasih amat aing dibantuanku sia teh ieu alamatna Waalaikumsalam oh ada apa mas saya kan dulu dimasukin kerja terus ini saya sekarang udah kerja alhamdulillah kebayar kontrakan kerja udah bener saya mah ini rasa terima kasih nih ya asem-asem juga ada jeruk nih ini apa ini yang ini kopi dilihat ya orang-orang kan katanya kopinya kapal api ini mah kapal kebakaran adanya ini udah Nggih, si unggal bulan datang deui. Saya terima kasih deui rokok. Saya terima kasih deui rokok deui. Eta halal tah mah kos kitu mah tah. Halal tah mah. Eta mah
naon gara-garana syukuran teman ngaranna nu kos kitu teh itu engke beuki maju si ieu atuh nikmat ngadaharna salatna ge tentrem Allahu akbar mudah-mudahan kapal kebakaran datang deui tuh ngeunaheun mentak ku kerna Allah mah geura ge nikmat tapi lamun ditagor ada segitu masuk tidak ada tidak bisa bae nya 2 jelema 3 jelema 10 jelema duitna pahit kajian kumaha ge eta teh moal semenit acan semenit 2 menit beak duit kos kitu mah beda beak cok geula calo bleg beak kos duit lurah teh deg eureun jadi lurah nu aya ge beak coba ge contoh lurah mana nu langgeng hartana bae heulanan mun kukula disebutan ti jati ka dieu harang geus warauh kabeh atuh terus ka belah dieu ka Kendal terus ka belah dieu ka Teureuk ka Cikupa tuh nyaraho kabeh beungeut-beungeutna beungeut perang kabeh mah tuh nyaraho bea kabeh boro-boro nu hasilnya na jadi lurah nu ditinggal kolotna ge ludes aya pangkuari lurahna ya nu ngaji mantan lurah kukula sok didilan we sabaraha mah loba ieu kuari hampura mantan lurah tapi deurus cenah darek ngaji eta masyaallah kula mah bangga jasa mantan pejabat mantan lurah ngararaji geus sanajan dihandapeun tangkal Ambon masalah geus ngaji pokona mah hebat eta aya ada datang ka maot malu bejakeun ngaranna sasalama di zaman abah kula ceurik biasa ngaji ceurik urut pejabat Tangerang PNS nya nama deket ka Pak Ismet ngan rada luhur umurna eren nya ceurik bae di zaman abah teh terus be kebelah dina zaman kula ngaji kunaon aya lebaran bebeja jakena boger zaman da eta jadi pejabat cenah kiai kunaon lah geus teu kudu caritakeun ku kumaha meureun bapak doang nu sajeun mah teu tai podol sero wamehan sakena kula nyebutan buat si anu mah henteu komo si eta buat si anu mah henteu eta deui rakus jasa kula pan nyaraho teh ngarang-ngarang buat si eta mah henteu terada meureun nya ceri ka kuari maot tapi maotna bagus biasa masyaallah lantaran nurut kana sehat kabelah dina menta wiridan dibere sholawat maca sholawat dibere sholawat baca sholawat beberang penting alhamdulillah nyana amanat ka anakna sia dagang baelah ulah jadi pejabat cara abah besi teu sobar cakna teu sabar naon bah neuleuh duit cakna kabita bae Gusti ya Allah tapi ulah suzon kanu kuari ngajabat atuh buah henteu nu kuari mah nu baheula bae kos kitu komo nu kuari tapi henteu kabehan buahnyana nu henteuna atuh kitu bae sih jakadeuna aju meuli mobil deui ada rese tuh masalah cuma tinggal tanggung jawab masing-masing kejaga di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Tah, ieu pindah ka dieu. Eta teh anak ge kumaha? Kalabu wala bisarti amni tariqihi dengan catatan aman di jalanna. Bawa wal baladil maksud jeung nagara nu dimaksud aman bawa anak teh tapi lamun kieu mah ieu aduh cenah ieu mah boga maksud dekat ditu ieu dekat mana rek neangan perusahaan perekonomian sugan beja boga kawau di mana di Libya cenah ieu weh saya di Kalibia, aduh, tuh pandita bahaya anak ulah dibawa Kalibia mah, bisa modar ditembak sih ya, pugu mamar kadapi geus nah, ulah tak ka negara kitu mah, ulah, sebab teu aman teh mah, baladil maksudna teu aman,
boro-boro eta cacakan ke Mekah di bekana perang atuh ulah ke Mekah di jalana teu aman ulah ke Mekah mentak baheula mah osok gitu ngadongengkeun rukun Islam teh hiji syahadat dua salat tilu zakat opat puasa lima munggah haji lamun kawasa di jalana bisa anda kolot baheula mah eta kos kitu aya kos kituan tah aja lamun ditanya eta maksudna lamun kawasa di jalana mah kitu bae geus pokona mah ti guruna ge kos kitu nya ge teu ngartieun mun aman di jalana teh teu nyahoeun nya ge emang teh dituna kitu eta mah ilmu tuturunan rapih kolot baheula kula kudu gandengekeun almarhumah baheula nini sok ngabagaan syahadat kula sok aya di sisi kula asyhadu an la ilaha illallah artina kula nekadkeun kula nguningakeun kula ngayakinkeun di jero hate kaula moal robah deui datang ka pae sanya-nyana teh aya pangeran wajib disembah angin Allah tah nyaritakeun asyhadu teh panjang kula nguningakeun kula nyaksian kula nekadkeun di jero hate kula moal robah datang ka pae barang dibaca di kitabna emang kos kitu teh teh baheula mah bisaan guari ban teh guari geus baca artikeun kos kitu bae geus teu rapih entek hiji syahadat dua salat tilu zakat opat puasa lima munggah haji lamun kawasa di jalana geus sakitu nah eta inistata'a ilaihi sabila disurahkeun jadi panjang hiji kawasa di jalan teh boga modalna dua bisa nyana berangkat diukna tilu di dituna di perjalanan eueuh halanganana jang balikna deui aya jeung deui nu ditinggalkeunana aya di Mekahna gitu lungsur langsar eueuh halanganana naon eta karak wajib